naon Ci? Tadi bere eta teh anu ngabarantuan eta teh ngadorong-dorong abdi. Lain bere duit, lain Kang cenah duit na eueuh cenah jang abdi mah. Heeh, akhirna abdi dibere jelema teu ngabantuan dorong. Dorong naon? Eta teh, oh dorong meh semangat nyari nyangan duit cenah. Meh semangat nyangan duit. Emang ka ayeuna kurang semangat dengan duit lain kan ampun nungguan duit sudah datang gitunya ditungguan teh duit tuh datang temuan tuh ayo ditungguan mah kudu digawe sih kenapa kudu digawe temanya ditungguan wae tungguan mah ku abi tungguan wal poe teh udah datang sugan teh datang nyacinya bade ngituran deui ieu teh Kang Eka eta teh saha eta teh aduh Mbak Susi kamana wae atuh Mbak Susi teh nya ngalih telepon sikeun mah isinan anjeunna mah isinan Kang nya tong isin-isin atuh diangge atuh nya moho bade telepon bade naon teh bade nyarekan mangga nyarekan ka saha Kang Kadi emang abi teh tempat carekaneun kitu sugan we daek kitu carekan teh ih abi mah daek nu penting mah aya duitan kadu duit wae maneh mah atuh Kang naon ge ku duit atuh Kang ayeuna urang ka toilet kitu ka WC kitu nya kudu mayar ku duit Kang ayeuna urang misalkan hayang jajan hayang dahar kudu mayar ku duit Kang naon ge duit mah serba heueuh lah serba heueuh serba lancar ku duit mah nya Kang lancar Kang adek eta ge naon teh adek nyalurkeun ka got ge ku duit Kang kudu rojok-rojok ku duit lain ku duit rojok-rojok mah nitahna kan ku duit nitah baturna ku duit ngajinya nitah ku duit ieu teh mangga Kang sanesna mangga ieu teh nuju laleson sigana mah Kang kenteuna naon heeh aya ieu lagu ieu Ci urang-urang nang puter Ci laguna naon nya Kang lagu naon atuh Kang sok gerak urang ieu tah lagu empop telepon Kang telepon diangkat kenapa diangkut heula Kang diangkut mah jang ieu jang nu perkara diangkat mah sok angkat telepon assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sabhan DO Mengces Pleng Kang Ahmad mohon naon Kang Ahmad kunaon Kang Ahmad bade di Varios Kang Dedi kula dipucurkeun itu Kang Dedi ngobor kodok apa ngobor kodok oh ngobor kodok nuti itunya ngobor kodok itu teh lagu tarlingnya ngobor kodok teh ngobor sok mangga oke sami-sami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ahmad namanya Ci nya Kang Ahmad eta teh hayang eta teh hayang ngobor kodok cenah diklik kodok-kodok benernya lain kodok di kodok-kodok Ci di kodok-kodok beda artina tuh sugan teh ngobor bade jeung kodok-kodok gitu lain Ci eta mah ieu mah lagu ngobor kodok ti Dian Anik Dian Anik eta lagu tarling Kang nya lagu tarling Cirebonan lagu tarling nya sok atuh Kang diputer ke lagu tarling nya amun misalkan tos selesai laguna tosling lah tosling nah ini kan tosling kan entar amun tos entar mah tosling keun atuh Ci Ci sok kitu wae sok akang diputerkeun urang ngobor Kang urang ngobor kasawan nyangan itu nyangan belut ieu mah nyangan kodok Ci nyangan kodoknya abi mah nyangan belut kodok mah loncat belut mah gerak asup Kang belut asup ka naon ini kan liangna tuh belut kan loba boga liangna Kang bener loba boga liangna emang liang naon nya liang belut atuh mah liang lain atuh sok urang puter we lah ngobor kodok ti Dian Anik kaki kawan nu sanesna mangangke diantosna teleponna di 8 9 1 9 4 1 2
Hatur nuhun Kang Eka Wargi sedayana, Kang Deddy Kosmo